Mang. Ayo, Pak. Ini pulang apa? Biasa. Daknya bor pebelakan. Dak ieu nanam organik. Kita kedeng deh panen bonteng ya. Paling samingguan deui ya teh. Kieu bae nanam. Lumayan lah dapet tani ieu mah. Tani rek ngarujak loa ieu. Loa raos ngeunah dicoel jeung sambel. Angot nu rada ngora mah. Pucuknya nya kitu teh pucukna ge raos. Buahna mah angot. Tah ieu buah loa. Lah. Biang. Vlog di danau. Hirup di danau sorangan. Sakieu gedena danau buat eueuh nu daekeun di dieu. Kami imah-imah di dia ya sorangan oge raos itu kudu ka Indomaret hayang bonteng ngalak cengek bencah lah
lah mah benghar-benghar mah paduli lah yang benghar mana anu ngaran benghar deui tinggal arti lah awas kan di danau iya lah kangkung kami melak kangkung tomat tuh tomat bonteng can parena lah dua lah nyata kalebok deui lah ieu berak nggak cukup tuh tomat sapi ogenan sungguh mau kurang kota tak kurang Inggris balaga tuh lagi mujai anh ngeplog lah kuraos euy gas banjir ieu teh acerita kana bersihan ieu ku kami ieu tangkaloa tas banjir tapi herang ada di dia mah teh herang kiruhna teu sabaraha datang kanan teu pati di taluaran diemplak mah di ditu dituaran di dieu mah teu meunang tuh jatina geuna ieu mah dilestarikeun sorangan ulah ngandalkeun pemerintah lah ke urang bae nah teuleum ieu cai sakieu mana herangna ukur terek sehat kumaha di pegunungan di dieu ngan kadar kapurna di dia rada tinggi jadi nu nyokot di dia aku naon euy ngarti euy kebatuan meureun cenah eta ge bas di alam meureun wing ngeum ti dieu lah teu kudu digudag digodog asa jadi si Bilal euy ngojay di kamera itu keur harejo keur daun keur buah ngora ieu teh hebat ieu loa ieu herang ki caina euy di pegunungan ya di pegunungan si Depi bakal di dieu Mang Depi nu ngajeujeun nu boga peternakan ieu tah ketangkalan hilang ngora keneh diabetes meureun tah ieu nu kami nu urang cek nu bogana berak lah aing mepelakan moal beak kitu-kitu bae tah malah daun kerma keur dinner engke dinner lunch mah geus kali dinner makan malam coel iraos ya dilolodeh ya malah pucuk loa ya engke dinner
Lah hirup mah pucuk-pucukan be. Aya pucuk gedang, pucuk kirma, pucuk loa. Asal nu ulah mah pucuk iat. Teu kenging eta. Pucuk iat atau putasor teu kenging. Pucuk tai sorangan teu kenging etanya. Bilih gatel kana bibir ngabaruang. Engke bawi nyarios wab. Tos gosok gigi ogenan tuh. Pucuk loa ieu. Pucuk loa maraos di am-am. Nah, kitu tah. Samel lah. Engke di sanguan. Iya. Ulah gini. Buah loa ya. Buah loa. Ini coel sama ya raos ya loa ya. Menurut ada asak nu raos nih. Tah, ya buah. Kieu orang gunung mah. Orang leuweung mah. Orang danau. Makanan teh. Makarieu naturale. Natur. Coba ogong ya. Tuh. Seueur ogong ya. Congala tuh belah itu deh. Ya ogong ya. Ah. Ini ki ogong ya. Di kulub. Di kulub raos. Saya guha ieu. Kita di pinu jauh ta ieu ayeuna guha teh. Pangparatan cai di Cirawun. Kaditu sama sawah. Iya. Iya teh ieu. Nah. Itu ieu mah terkontaminasi ku polusi. Korupsi, nepotisme moal naturale ieu mah. Ieu mah naturale. Alami. Bagus suragus. Spektakuler, bombastik. Tah. Kekebonan. Suuk tah. Kacang. Ngeplog gue emang ngeplog lah. Lah. Naturale. Tah. Dia teh bisa telem ka jero di jero mah leuweung apa namanya lowong da jair ogan lauk tilapia lauk jair teh eta teh sagede hihid cek arup teh mah sameter ka sameter gede na teh balas ku gede sagede nyiru di dieu teh di jero ngan kami malah moal waka budak laleutik keneh bisi radom bisi teu kuat batur mah anu teu leum kadinya kami moal lah dititah oge ku jenderal butak moal daek kami mah yuk ah jeruk sorangan malah iya kadumukan
bertahan hidup di danau pinggir kali. Serius.